Bagja pamiarsa tepang dangu deui sareng Mamang dina dongeng-dongeng Sunda carita pondok anu dimuat dina majalah Mangle ku Mamang warang bacakeun hiji-hiji. Mudah-mudahan sing jadi panglipur kalbu pangbeberah kana manah. Jadi obat keur anu suntuk. Jadi landong keur anu keung. Sing jadi hiburan keur anu hatena morojengja ya. Judulna Ibu Camat karangan Elin Herlina. Mangga kaparayun sadayana. Zaman kiwari mah ngaganti pamimpin teh manituksel pisan. Dina sataun di tempat kuring gawe geus 3 kali diganti. Nambahan karieuweuh keur bawahanana. Komo bendahara mah pagaweana teh ngan bolak-balik ngaganti spesimen ka bank. Kuring onaman saukur ngaganti SK-SK. Keur ngimeutan pagawean anu rada kaboler, torojol Ibu Imas sekretaris PKK, pamuluna alum. Neng, Ibu mah asarek mundur. Tina sekretaris teh wios we janten kader wae. Kuring kerung, aneh puguh ge. Si Ibu anu biasana sumanget bet kawas anu penggas harepan. Ari Ibu kunaon? Teu pupuguh bet kaluar sagala. Ibu mah geus kolot. Pokna dumareuda. Bu, PKK mah teu aya aturan yuswa. Nu penting mah masih kersa sareng tiasa didamel. Ceuk kuring deui bari jeung bingung atuh da lamun Bu Imas kaluar mah. Kuring anu bakal riweuh. Nu anyar tantang tu bisa kawas si Ibu. Jelema daekan rape kantur cingceung. Kuring salaku staf PMD kabantu pisan ku manehna. Ari Eneng. Ibu Camat anu enggal mah saurna ketat pisan. Laporan kedah lebet saban sasi. Jadi saurna teh di kacamatan anu teu pain oge. Pengurus teh digararentos kun araranom. Ameh palalinter saurna teh. Ibu, cantang tos atuh. Urang mah tingalikeun we kinerja urang. Piraku neme sumping ujug-ujug gentos personil. Balina ge PKK kecamatan mah teu aya honoran. Kasarna mah daek untung. Angkat kadi oge pan tara di ongkosan. Mohon ari kitu nama, tapi kan tibatan dikaluarkeun. Asa mending kaluar ti payun Ibu mah. Bu Imas keukeuh hayangeun kaluar, manehna masrahkeun buku-buku administrasi ka kuring. Mangga Bu. Buku mah ditampi, mung wayahna urang ngariung heula sareng Ibu Camat enggal. Mangga ku Ibu dugikeun naon anu janten angen-angen. Nepi ka mangsana sertijab, Ibu Camat heubeul jeung anu anyar diuk ngarendeng. Kuring nyidik-nyidik ningali Ibu Camat anyar bet asa-asa. Nya manehna teh sanajan ayeuna mah geus beda tangtungan jeung gayana, tapi da moal kapalingan puguh babarengan salila 8 tahun. Rengse sertijab Ibu Camat anyar nyauran para pengurus PKK. Kuring salaku staf pemberdayaan masyarakat desa atawa PMD kudu ngurus PKK alatan kaasup ka nagara panana. Ku Ibu Camat anu kamari mah kuring teh diangkat jadi bendahara sanajan ngan ukur ngaran. Jadi basa kudu ngariung heula oge kapaksa kudu miluan. Hayang sapok-pokeun nanya ngeunaan asal usulna, tapi manehna teh hare-hare atuh teu wani pok angkanan. Engke we lamun geus nyalse. Acara dimimitian ku ngawanohkeun diri jeung pancen sewang-sewanganana. Saterusna ngadadarkeun program kerja ditutup ku mariksa buku-buku administrasi. Malahan mah diimplik-implikan ku kecap rek aya penyegaran pengurus cenah. Basa rengse acara kuring ngawanikeun maneh nanya bari jeung asa-asa oge. Punten.
Dupi ibu teh Acih Ratnaningsih. Manehna ngareret terus neuteup ku teuteup anu bangun teu pati resepkeun. Tadi pan geus dikenalkeun ku Pak Camat, ngaran saya mah Ratnasari Arifin. Pokna. Oh, mohon lepat atuh panginten. Sarimbag sareng rerencangan sakola. Kuring ngabelehem. Mangga dikantun. Ibu tiu diantos ku para sekdes anu bade masihkeun proposal. Cekeng teh baljeng rurusuhan indit mururohangan kuring. Basa keur beberes, rek mulang kadenge aya anu ngomong di luareun. Pak, dupi rohangan PMD teh palih mananya? Palih dinya, Bu. Tuh anu pantona muka. Kadenge, trok trakna sapatu, sora sapatu jangkung ngadeuketan. Tangtungan wanoja rada bayuh yuh tur dangdanana gending nyampeurkeun. Ani, hampura saya teh poho deui. Pokna. Kuring mesem asa kacida nepi ka poho deui mah. Ceuk batur mah kuring teu loba robahna. Saukur jadi ngolotan. Pangawakan jeung keuretan beungeut asa anger keneh siga baheula. Babarengan jeung manehna teh sagulung sagalang teh ti mangsa SD, malah masok aya anu nyebut Acih teh gande kuring. Acih orang pasir. Nu papakeanana kucel ari kuring mah lain sombong. Boga rupa kawilan mencenges diwuwuh ku papakean hararde katambah boga uteuk encer. Saban dibagi rapot sangtu jadi ranking kahiji wae atawa juara umum. Acih teh baheulana sapopoena nutur-nutur kuring. Omonganna mah ngarah kacepretan pinteresna. Ari nu puguh mah kalah kasok hayang dibere niron, dah teu kaotakan cenah. Salian ti eta manehna oge sok nyoro bekel. Manehna mah arang langka mekel, boh duitna bawa dahareun. Tiba satamat SMP, kuring papisah jeung manehna. Kuring nuluykeun sakola di kota. SMA favorit malah tuluy kuliah oge di universitas favorit. Ari manehna mah duka nuluykeun sakola duka henteu. Ngan anu kadenge mah bapana kungsi jadi kepala desa. Ah, sawios. Ngawalon teh asa teu hayang. Asa aya anu mendenghel dina hulu angen. Lain ari baheula teh kuliah farmasi, nah ayeuna digawe di dieu. Kimia murni, nganyak kitu teh rezekina sanes di dinya. Nembalan teh begitu mirasa. Kaseuit lalakon kawas anu matak peurih, lalakon mangsa kuliah ceuk mangsa harita. Asa moal pikieun hirup teh. Jadi mahasiswa anu nyongcolang tur euyeub prestasi, kungsi jadi wawakil lomba tingkat internasional. Nasib lain kadinya kuduna nepi ka ngalaman DO kuliah. Untung keneh ku kolot disesepkeun bisa ngahonor di kantor kecamatan. 2 tahun ngabdi nepi ka diangkat jadi pegawai negeri. Sanajan golongan handap, puguh ijazah nu dipake teh ukur SMA. Kiwari geus 5 tahun pangkas geus naik satingkat ngeureuy kuliah deui dina widang pamarentahan. Oh kitu anu matak saya teu nyangka di dinya teh atuda sugan teh nu mirip we. Pokna ayeuna mah jebutna oge di dinya. Baheula mah tarawaniun ngomong kasar ka kuring teh. Aya ketang meureun pangrasana pedah kuring teh bawahan. Padahal lain bawahan manehanana. Kuring mah bawahan salakina. Ah kaya kieu mah rek eureun we kitu tina PKK teh. Dijawab ku mesem bari jeung meper ka peurih. Aya peryugi naon ibu teh? Sanajan keul oge narekahan teu nyirikeun. Sanajan keul oge narekahan teu nyirikeun. Lain itu PKK saha wae anu perlu dipertahankeun jeung saha anu perlu diganti. Nanyana teh estu matak leuwih medenghel kana angen. Ah, ari sanggem abdi mah tos we anu tos aya, margi upami digentos mah. Sok atah deui. Tapi teu langkung ibu ketang. Lain itenan laporan mah asa teu baraleg gininganannya. Oh, kitu. Teu langkung atuh. Ih, ari ani.
Saya teh minta bolongan ye. Ani makan lebih apal saha-saha anu bener digawena, saha-saha anu ngasa ukur gaya jadi pangurus PKK Kecamatan Hungkul. Nyamuhun sanggem abdi mah sadana oge sami atuh kantun pembinaan. Kami kerjana kirang saya mah. Heuh nyaeta hayang nu siap pake ngabina mah lila. Teu aya atuh Bu di dieu mah anu sapertos kitu mah. Anggot anu enggal mah langkung ngatog. Ani mah haroream neangan meureun nya. Ani teh PMD jadi wayah nawe urusan PKK mah saya bantuan. Pamitiasa mah abdi. Pamitiasa mah nu abdi we Bu. Pamitiasa mah nu sanes abdi we Bu. Abdi mah bilih lepat. Jabi nuju rarepot sakrep deui kedah monitoring APBD. Jadi abdi mah nuju panalungtikan we kanggo bahan skripsi. Nya teu bisa atuh PKK teh kan kaitanana jeung PMD. Lamun embung wayahna we ke dilaporkeun ka Pacamat. Didinya teu bisa digawe gitu. Urusan panalungtikan kan bahan skripsi mah teu bisa dijadikeun alasan. Eta mah urang pribadi. Pokna teu gejlig indit ninggalkeun kuring anu hookeun. Asa hareeng ningali sikepna, ibu jamat ketakna leuwih ti Pacamat. Bari ngusapan dada neuteub kaluareun janela katempo mobil Toyota Rush hideung. Mobil dinasna ngageleyeung. Di supiran lalaki tengah tuwuh di gireunana wanoja bayuh-yuh anu paromana cakueum baketut haseum. Keur kitu aya telepon tetela ti Bu Lilis ketua Pokja hiji. Barang diangkat barabat we Bu Lilis oge curhat. Neng, ibu mah bade mundur tos sepuh saurna teh. Kerah digentos kun aranom nu seger, nu pinter. Ibu mah rumaos teh katiasa. Pokna teh. Saur saha ibu? Upami ibu liren mah. Abdi ge bade mungkur we, anggot pami pangurusna lami laliren mah. Cekeng teh. Nyamuhun neng atuh da teu raos. Padahal ibu anu jadi panglayarna basa anjeunna ngawitan hubungan sareng Pak Arifin teh. Harita istrina nuju teu damang wales. Hari ayeuna mah anjeunna tos jugala duwi kahilap kana wiwitan. Wios Bu sing sabar. Kitu kapalaina panginten. Ngan sakitu anu kedal mah puguh hate mah sarua hareuneg teu hayang sarwana curhat katugeuna ka manehna. Tamat pamiarsa nya dongeng camat asa teu paraluguh nya.